Cut Nyak-Din dilahirkeun ti kaluarga bangsawan nu taat kana agama di Lamdinang, wilayah genep mukim dina taun 1848. Ramana nu namina Teku Nantasetia mangrupi ule ebang genep mukim tur katurunan Mahmud Sati nu ngumbara ti Sumatera Barat. Mahmud Sati kamungkinan dongkap ka Aceh dina abad ke-18 waktos Kesultanan Aceh diparentah ku Sultan Jamalul Badrul Munir. Kumagi eta Ramana Cut Nyak-Din ngagaduhan darah ti Minangkabau. Ibu Cut Nyak-Din nyaeta putra ule ebang Lampagar. Waktos alitna Cut Nyak-Din mangrupi gadis nu kakoncara kagelisana. Anjeunna kenging atikan dina widang agama nu dididik ku sepuhna atanapi guru agama sareng lingkungan kulawargana ngagaduhan kebiasaan ngatik budak gadis pikeun masak, ngelayanan caroge, tur taat kana atikan. Cut Nyak-Din nyaeta sosok tangguh anu teu pantang menyerah dina merjuangkeun rakyat Aceh ngalawan penjajah Walanda. Cut Nyak-Din katelah jalma anu lemah lembut tur soleh. Cut Nyak-Din pinter strategi perang sareng pinter dina bidang agama. Cut Nyak-Din nyaeta sosok anu disiplin jeung idealis. Cut Nyak-Din mangrupikeun simbol kawani sareng kapamimpinan anu kuat. Cut Nyak-Din mangrupa lambang emansipasi wanoja. Seueur pamaget nu kapincut ku Cut Nyak-Din sareng pada ngalamar. Dina yuswa 12 tahun anjeunna tos dinikahkeun ku sepuhna nyaeta tahun 1862 sareng Teku Cek Ibrahim Mangga. Putra di Ule Balang Mangga 13. Aranjeunna ngaduhan hiji-hijina putra pamegat. Teku Umar salah sahiji tokoh anu ngalawang Belanda ngalamar Cut Nyak-Din. Kawitna Cut Nyak-Din nolak, tapi kumargi Teku Umar ngawidian pikeun ulu-ulu biung di medan perang. Cut Nyak-Din satuju pikeun rimbitan sareng anjeunna dina taun 1880 nu ngababkeun ngahudangkeun moral pasukan perlawanan Aceh. Aranjeunna di paparan budak isteri anu dipasihana bikeun Gambang. Satos rimpitan sareng Teku Umar anjeunna sareng Teku Umar tempur ngalawan Belanda. Mun Teku Umar gugur waktos nyerang Melabuh dina tanggal 11 Februari 1888 nu nyababkeun anjeunna berjuang nyawira di pedalaman Melabuh sareng pasukan Alit. Nyak-Din waktos eta tos sepuh tur ngagaduhan panyakit encok sareng rabun. Nu manawi pasukan nu namina Panglawat ngalaporkeun kaayaan anjeunna. Alatan ngaraos iba anjeunna akhirna ditangkap tur dicanak ka Banda Aceh. Tidinya anjeunna dirawat sareng panyawatna mulai damang. Anjeunna ngahudangkeun semangat perlawanan rakyat Aceh. Tur kalayan bubuninan masih hubungan sareng pejuang Aceh nu teu acan katangkap. Alatan hal eta anjeunna dialihkeun ka Sumedang. Rajayat Nyak-Din pupus dina tanggal 6 November 1908. Kalayan dimakamkeun di Gunung Puyuh Sumedang.